Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini nggak ayat tamu. Oke dehnya. Ya siap ke deh Pak. Gini yuk, sonten ke yuk. Nah aja naon asara rubas teuing ari kasumpingan gelis mah bapak teh. Duh, ieu teh geuningan kasumpingan tamu anu geulis ieu teh. Asara ruas teuing ieu teh. Bapak mah yeuh Cep Widi. Ya mohon Pak ya aduh. Cing ieu teh manawi jauh di jugjug anggang di teang yeuh manawi mangun utusan anu tangtu nyanak maksada anu utama ieu teh nu geus bade naon sing sok kadinya carioskeun ka Bapak. Kieu Pak Haji, abdi teh bogoh pisan kakak Akang Arman. Heuh sugan teh ka abang. Kieu Pak Haji, panganongankeun ieu teh ngarah si Akang Arman teh mika welas mika asih ka abdi. Oh kitu. Oh nya insya Allah atuhnya memanawian ke cing ku Bapak urang teropong heula yeuh aya pijodoeun eta nepi henteu nya cing cangkring cingkling cinten tos kakolong Bapak satar buleuneng wah buleuneng tapi geuningan ieu teh aya pijodoeun mah ieu teh ngan jodoh kapaksa sigana mah yeuh nya oh nya cing sok nah dina inung panangan kadieu inung panangan dua nana bejukeun Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Acan ungkut dinalimus ditalian ku haramai ai tungkul siga imut adi cengkat ngabaranyai baranyai Kang Arman ninggal kasih neng singa baranyai nya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wah bakal bogoheun nya bogoheun pasti lah nya sok nya kitu nya Pak Haji duh ya mohon mangga mohon mangga atuh bulujeng tadi tuh sok. Gitu geuning Cep Widi. Mohon bandingannya aduh. Obrolan nu tadi yeuh. Mohon Pak sok lajengna Pak. Kak. Wah. Ke. Budeg. Mohon atuh abdi kayaknya jalanan lieur atuh dake.